siap ular sarua. Sok rek teruskeun gerak-gerak lah. Ngapain? Ayangnya nepi ka mana pangerti sia? Cukup. Naon? Cukup. Geus lunas neuleun sia. Sarua ge leungeun maneh deui. Sia ampunnya. Kewe ya, di daguan ku aing di pangperangan maneh ulah leutik sesadai. Ieu bejakeun ka si Gatot Kaca alanceuk sia beng-brengkeun ka aing. Sakala jeung Bapak sia si Bima. Setan. Mamawa ka olot aing teh wani sia ka Bapak maneh. Sia mah ka wani. Lewat hulu sia mah aing teu wanu dikasihan ku aing. Benar? Wae daguan sia. Baik, tapi ka mana? Di daguan ka mangsa perang teh aing. Dituang gue, ini aing. Bu abong orai. Asup pajero tanu pedul teh. Kurang ajar si aing emang naik rek mundur. Kakang karya kebokona. Ieu kaula anu bakal nyamperkeun anjeun dina mangsa nyerang negara Pringgandani. Yang pamunteun negara mepoge Raden Antarja teka catur di jalana parantos dumugi ka Pringgandani itu jaring carita akuan suteja dugi ka kiri hatur-hatur Pringgandani boga harga diri urang bola parasea nya rek dukung mana ge da batur urang mah ngilu ngadoa we mudah-mudahan menteng tremble aman astajiga agan tadi bot syup ulah naon ai bedog geus gasa ulah bedog di dieu teh taraju alus atuh nya si lain menang bedog kita raju aing mencan aja tenang ke gaya numere rayagung dah orang sepucat pencit bejana bedog ini mah pangalusna deh ada yang kita percaya can dibere mah urang hodang pangwangunan rambung jupuk cacing paingan tesangka serbuk samirang jam Kakang Suteja tebih pisan sareng ramana wa Prabu Batara Kresna mireng warta make jenang tandang tang kakang jeung ibu
aing boga harga diri saat sadar Kangjeng Ibu aing bebeakan kurang ajar Kakang Suteja Kakang Antarja ye magaligi Kang syuk bisa dina mangsa perang si Suteja makakageun we. Khusus ngalawan Suteja kakang geuning. Saura akang parantos patelak geus. Eleh Suteja. Acan. Nah. Akang mere omer pikeun perang jeung akang ayeuna. Hiji eta kaduna pangpangna akang kaburu heungap rumasa akang teu bati ngarokok bati ngudud atulah sering teh ngarokok Kang teu akang mah sebatang-sebatang wa semar dewa ya anak ayah Semar anyar ya. Semar anyar wayangna. Anyar. Anyar wayang. Anyar ya. Ya gewe gua mah. Anyar. Lingih wa. Anyar kau anyar kedet ya. Kerja lingwa tapi lingwa. Saya mangga. Batuan kaula bantosani. Mangga. Karang kene. Jiwa raga isim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan Panawa. Mangga satiasa tiasa jisim abdi nanging hapunten we da jisim abdi mah teu tiasa perangnya panginten doa we ya eta we nu penting doa we nu penting doa wa laras agak mana siapa wa kumaha si cabot mana aya ya kadang kakang sila gitu ja Bulan di sahur itu ya kerengan harit kalau bedog gobo harit aing mana we lo aya ya panek perang situ goblok itu mah panek Arab situ kepihat duragan diterima bot payah nawe bantuan kaula astajingga agan naon kasebat nabi salaku pawongan agan anu salamina bade bakti ngabdi kadudunganana dudungan sedih abdi ngiring sedih dudungan bagja abdi ngiring bagja dudungan perang panginten abdi ngiring ngadoa lain milu perang jami akan perang oke tong salampang tong hariwang abdi bade ngiring perang nuhun bot jami kan ya bot yuk kan yuk lagi apa diuk bos nuhun saya bulan saya berhasil bola bot
Sidawala. Oh, jadi apa? Sidawala kemana? Oh ayah bulan ayah menuju ngaliwat. Menuju ngaliwat Sidawala makulan menuju milarian bawang gorengnya itu. Can dibere be. Terus liwat di perukan bawang goreng. Ke dibere ke. Lewat tahun, Bot. Dua karung. Lewat tahun. Ngaliwat tahun. Hah? Ngaliwat naon? Oh, ya saya sanggup bulan. Ya, diliwat tumbangan kuhul ucing. Ulasin punten. Dia buat. Lan diuk. Lagi apa? Diuk. Oh, ai sia kumaha ku aing ngadengi. Tarik teuing ngomongna kencang teuing. Sidawala tidak hadir, Bot. Dan Sidawala tidak hadir. Pak, Sidawala tidak hadir, goblok. Da ini sarua jauh sih teh. Elke pekeun aing salilana sih teh. Sok. Ya jadi Pak, sok mana? Ampun aing. Boro-boro Sidawala tidak hadir. Jangan Pak. Naon sih? Naon je beting. Buru-buru Sidawala teh. Oh, ulah naon? Kadina buru-buru. Ati mas ka kaca. Naon je Pak? Lain kasihan goblok ka kaca. Aing. Ampun. Omati Suteja bagian akang Jadi apa? Suteja bagian akang. Oh kasih aja teh kajuragan anom. Oh sabab akang tengenahi si Suteja geus wani-wani nampiling akangnya teh karaton. Akang wiwiran di kolong satan. Ya panggi we. Jadi apa? Antarjati ditampilin usaha Suteja di mana di karaton eta teh ngobrol eta heuh wayang heuh ya tenarik akan Antarja no jadi apa mana rek dibere ongkos lu agak nuhun agak naon sia bro nipu ka ini kok ingin kadengi nanyakeun sia semaka pihatur agan diterima dola wayana bantuan kaula dola sae mangga anu bantuan dola sae mangga agan da mangga agan pangestu lawat sageun iraha mulih ti ditu ti tarjujisna kamari oh kamari bener udah kejadian itu teh dola semohon aya wartosna nya batur menyerah ramu menceuna gening aya bapa semah kaunyuk panjenengan bapa mugia katampi kalayan kabingahan Pak hapunten disim abdi salami ieu sok kumawantun kanu jadi sepuh kanu janten sepuh hapunten disim abdi sungguh hak campelak ya wah ibu kitu anti simayang warisan ini ya atau yang diberi bambureum Can dibere kene. jangan diterima naon dulu tekantun atau nyangakeun semah pangabaktos kaunyuk panjenengan Raka Prabu leunih yai di jalanan siapa kami nabi cicing itu kasih mana oh gua dahulu aing teh pamidangan ya binateng teh komo ieu leungeun anu kenca cangkeun Allahu Akbar
Kecampelak ieu kalanceuk si Juring. Intip atuh Bang. Nah gitu. Siapa heula? Sekira-kira geus cocok pajak ku langsung. Nong. Jangan harewa sini tuh. Wah, bapak aja bapak bisa dulu. Wah, juragan anu otak ekor bapak. Bapak bisa ngambak, halo, bapak abang betul, cenah juragan anu. Juragan anu kayak ngambak. Ya riwa. Kurang ajar. Sia sepak. Ya ini siksa kesana ya, goblok. Ji, si Cempo cenah pina kasuteh jadi. Kayak puguh ini geulana. Dari bapak teu bisa tumpah-tumpah Sri Gunungan Kerlir dengan ungkararitus ya. Ieu deui utama. Bina-bina teuing kalakah ngalonyeng sia. Ae. Naon si Noel? Yo di bapak. Bapak tong sia. Udah bina teuing make jeung Noel kai. Kakarak ge eudeuh. Ngampur aja. Sia.
Punten agan punana. Gandeng. Oh, jadi bae dudungan aing teh. Ih, rek geus ningali pabuan juga kieu. Geus. Lamun pabuan nakam mah kuang diracun kabeh. Geus can. Geus can. Hah? Ba, geus bro. Ini pro kawas lo. Cici gua dong. Cici di pro. Lanjut kakak. Jadi kabawakeun aing. Ih, tulungan Kang Ici sabar ye. Lanjut kak. Iya pasien pasti. Di pro merah Bapak modal. Seetik ya kakak. Seetik ge pengar ye. Bapak medul. Wah, tuang naon itu teh bau kieu. Terus tuang peuteuy agar. Lah bau kadu. Mana di nanggi deui nya. Lebaran kenapa? Oh iya di. Nah, siang goblok di tengah respon aing teh. Jadi beli ya restoran. Jadi aing sareng-sarangan. Ada sih jalan kepek gitu ya. Ngample.